Nah, Allahu Akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum. Sanyana kaula boga hamba-hamba anu resep jasa ka kaula nu kula ge resep jasa ka anjeunna. Yastaquni wa astaqu. Nyana ridho ka kaula kula ge rindu ka manehanana. Saha eta? Kumaha cirina? Jelema-jelema anu ti peuting hudang, ti peuting tadarru ka kaula, ti peuting ceuri ka kaula, ti peuting zikir ka kaula, etalah jelema nu cinta ka kaula, kula ge cinta ka anjeunna. Anu manehana rindu ka kaula, anu kula ge rindu ka anjeunna. Ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta, saling mika rindu, ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah, kelebihan-kelebihanana. Tah Gusti abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi. Nabi mah kapan tahajud teh fardu, abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali. Wali mah tahajud teh unggal penting, abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi. Rabbani wal arifin samadani Allah sayyid dalil karena maha pencipta Gusti Allah tadi tina tatangkalan jeung manusia kuari naik karena masalah palak. Gusti Allah teh anu nyiptakeun waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh nyingsingkeun waktu subuh tina peuting poek mongkleng buta rata sakira-kira eueuh lampu eueuh neon eueuh listrik mah teu kadeuleuna naon nu ngajadikeun poek Gusti Allah. Eta teh poek teh lantaran mataharina aya di handap kahalangan sebab ayana sinar matahari teh di mana-mana takobul, di mana hareup-hareupan ketika mata poe teu keur hareup-hareupan teu ngabogaan sinar, maka terjadilah poek ketika muncul di panon poe di sebelah wetan. Mulai aya waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh teh saha? Gusti Allah. Tanda waktu subuh teh dijadikeun ku Gusti Allah teh aya dua. Nomor kahiji adalah aya sinar heula ke sinar tersebut jadi eueuh fajar kadib ngaranna. Engke sinar kedua ngaranna fajar shodiq anu nangtukeun kana waktu subuh. Begitu diteliti aya fajar kadib aya fajar shodiq aya hiji keanehan diangsongkeun baheula teh ka ahli palak di Amerika. Bingung di Amerika ge diangsongkeun ahli palak di Yunani heula urang Yunan ge bingung diangsongkeun ka ahli palak kitu Spanyol Ulubek bingung lantaran pada dasarna panon poe teh di mana-mana geus muncul maka pan teu ditarik deui. Tapi ieu mah aneh aya sinar disebutna adalah fajar kadib. Eta panon poe keur beujeuhna di jero kunaon atuh aya sinar. Sinar tersebut empat panjang set. Tiloknya raraho jelema nu aya di majelis ieu malantaran tilok udang subuh. Deuleuh atuh udang heula subuh sok heula jam 4 leuleuh ka arah ditu bakal aya engke ngaranna fajar kadib. Eta mah encan jadi waktu subuh tapi aya sinar. Sinar eta lah nu dipertanyakeun di dunia ka ahli palak di dunia. Sok geura bingungan kabeh ge eta engke surup can aya eta mah can asup waktu subuh ke geus aya fajar shodiq. Fajar shodiq mangke bakal aya sinar ngebat ka luhur set. Kemudian nyayan beki berang eta mah henteu surup deui. Ta eta nu dipermasalahkeun teh ku aya sinar haju eueuh deui sinar naon? Lamun lain Allah nyiptakeun waktu subuh saha deui? Sebab tina perputaran matahari ge teu kaharti.
berbagai tafsir-tafsir nyaritakeun, berbagai tokoh-tokoh palak nyaritakeun tentang sinar tersebut. Sebab aya sinar teh tina Hawa teh anu kasorot ku panon poe. Dari panon poe nyorot kana Hawa timbullah sinar. Sedangkan eta kan panon poe di jero keneh. Haju aya surup heula kahalangan kunaon. Datang ka kuari encan terpecahkeun. Geus walaya nu bisa mecahkeun. Eta mah hiji penciptana Khaliqul Isbah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah kuari subuh jadi berang Pak. Nu ngajadikeun berang teh saha? Tanyakan coba ke orang Amerika, tanyakan ke orang Eropa, tanyakan ke orang Amerika, Australia. Saha ngunyian waktu subuh terus beki berang. Wahai Gusti Allah. Diciptakan ku Gusti Allah teh waktu subuh teh eta teh waktu anu luar biasa energi na tinggi. Lantaran tina udang subuh malain deui ketika orang subuh teh tingali panon poe sinar anu luar biasa energina hese nyaritakeun kamanfaatan sinar dina waktu subuh. Namun orang kasorot ku panon poe langsung dina waktu isuk-isuk eta penyakit-penyakit bakal raragagan. Sebab dina sinar ngandung berbagai-bagai kamanfaatan anu hese dicaritakeunana. Mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk di poe awak kurang teh seger hiji. Nomor keduana membangkitkan semangat nu endek digawe kasorot ku panon poe gagah digawena. Nu endek ka kantor kasorot ku panon poe gagah ka kantorna. Nu endek ka pabrik kasorot ku panon poe gagah ka pabrikna. Nu endek gaji isuk-isuk poe minggu kasorot ku panon poe ngawuduk heula gagah bae. Gagah sidar isuk-isuk lain lalawan. Mulai jam 7 jam 8 masih gagah keneh, jam 9 jam 10 geus dula deuleu bae 8 sinar 8 ke saya dula deuleu bae sial kiai angel amat ngajina nyumpahan ka kiai tolol sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk. Setengah 12 geus pohara jasa geus ngantuk. Boro-boro disadiakeun tempat tidur diuk bae bisa nundutan hees. Lumantak urang ka masjid jam 10, ka masjid jam 11 poe Jumat. Diuk sila hees. Ulah dihudangkeun bubar Jumat. Eta bawaan sinar matahari. Isuk-isuk bang itu beda. Tapi begitu setengah 12 jam 12 lain deui naik deui engke ketika jam 2 mulai gairah aya deui. Kitulah diciptakeun ku Gusti Allah. Nu nyiptakeun kos kitu teh saha? Gusti Allah. Masya Allah. Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana. Jeung Allah ngajadikeun peuting sebagai tempat istirahat. Berang orang kaladang capek, nuka kantor capek, nuka pabrik capek, balik hari maghrib, sholat, dahar, istirahat, isya, langsung jam istirahat penting teh. Wa ja'alal laila sakan. Lumentak aneh ku ari mah dagang ti penting baheula mapan ku kolot teh ai maghrib titah nutup dagang teh ulah sok muka. Yes, waktu istirahat kuari mah maghrib malah muka. Dengan dunia teh lain waktuna kuari mah baheula mah beurang jang neangan dunia mah penting mah jang istirahat. Akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan. Mantak ulah nuturkeun Yahudi, ulah nuturkeun Nasrani, urang mah urang bae. Dagang beurang maghrib tutup, geus bae. Usaha beurang jati lok aya nu macul penting. Tapi kuari mah justru macul ti peuting bae. Komo tamah macul sawah kobakan hiji mah nu mencong atuh peuting bae. Tah ieu wa ja'alal laila sakana. Mun urang nuturkeun ieu istimewa. Berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib ya sulah kapita ku dunia
mandi maghrib geus beres tas maghrib geus ulah buka deui langsung urang lamun dek ngaji urang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya tas isya heula berjamaah terus ka imah sare urang minta ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi hudangkeun abdi jam 1 abdi teh hayang tahajud rugi amat asana lamun penting ieu teh tahajud lantaran ieu waktu teh moal balik deui nu kamari ge moal balik deui nu kamarina deui teu balik deui abdi Gusti hudangkeun ke jam 1 Gusti hayang ibadah ka Gusti udang ti penting urang tenang lantaran sarena berang keneh jam 9 jam 10 nah Allahu Akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadah yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resep jasa ka kaula nu kula ge resep jasa ka anjeunna yastaquni wa astaqu nyana ridhon ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu tipeting hudang tipeting tadarru ka kaula tipeting ceuri ka kaula tipeting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula anu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah kelebihan-kelebihanana tah Gusti abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi mah kapan tahajud teh fardu abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali mah tahajud teh unggal penting abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi ulama-ulama nikmat teman sarena teh tadi diatur iyalah wa ja'alal laila sakana jang istirahat neuk kumaha tahajudna jam 1 masih kana wawalak-wakat wawalak-wakan jam 1 jam 2 balik ceramah jam 2 irahat tahajud jadwal panggung kapan teu kumaha deres namanya nama masih keneh ngaji keneh ieu nu di imah ngobrol datang ke jam 2 deuk irahat tahajud deuk irahat tahajud deres ngobrolkeun agama aya nonton main bola aduh sia eta rugi urang geus ulah makan gitu-gitu pareman TV ganti nu gede falikul isbah anu ngadamel waktu subuh teh Gusti Allah dalil kana Allah Maha Pencipta dia alalaila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting teh jang tempat istirahat tiduran tadina capek urut gawe capek urut ngantor capek urut ladang capek urut berbagai aktivitas penting diistirahatkeun ku Gusti Allah kita istirahat sejenak ke hudang deui tahajud wa minal laili fatahajjat bihi nafila wa ja'alal laila sakana saha nu nyieun penting wasyamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun panon jeung bulan dijadikeunana sebagai hitungan jang waktu-waktu panon poe mah kapanggih deui sataun kaporosna ai bulan mah kapanggih teh sabulan kaporosna aya palak-palakna panon poe jeung bulan teh nu dijadikeun ku Gusti Allah teh wa kullum fi falakin yasbahu urang sok dibaca panon poe aya palakna bulan aya palakna aya manzilah-manzilahna jadi moal kaluar tina reelna bulan jeung panon poe ge lantaran bulan jeung panon poe ge lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun wa kullum fi falaki yasbahun panon poe lempang dina palakna ukuran satauneun itu keneh bulan berangkat tina porosna tina palakna sabulaneun teh dijadikeun aya manzilah-manzilahna
wa huwa alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dina surat Yunus dijelaskan ku Gusti Allah, Allah teh ngajadikeun asy-syamsa panon poe diya'an caang nu teh dina poe barang panon poe bijil masyaallah jarum potong ge kadeuleu nu geulis kadeuleu-geulisna nu betot kadeuleu petot nu putih kadeuleu putihna nu hideng kadeuleu hidengna melalui panon poe ieulah wa huwa alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Begitu tipe ting aya bulan tanggal 13 mulai caang 14 mulai caang tanggal 15 pohara caang keindahan bulan purnama hese dicaritakeunana disebut caang jasa henteu disebut poek henteu tapi indahna pohara jasa ieulah cacaang panon caang bulan nu mantok ku budak masuk dipake bobogokan di handapan kuburan sugan aya kunti anak nyelap eta bulan ya Allah ya Rabbi. Di samping Allah ngajadikeun bulan wa qaddarahu manazila aya manzilah-manzilahna jang naon ieu lita'lamu adadas sinina wal hisab supaya nyaho bing bilangan tahun bing bilangan bulan dihitung ku ahli palak teh mimiti ti April afhamtun maizarhun yunjarhun nusalun agasun sepsun jun burujun simaliun April Mei Juni Juli Agustus September ieu adalah buruj simali bagian kaler okmizun nop akun des kauzun janjatun febdalkun burujun janubiyun eta mulai nu genep teh tadi adalah buruj janubi aya us-usna didinya afhamtun hartina April ham hartina buruj hamal yakni eta bintangna bintang hamal usna 9 jadi berarti urang lamun deuk hitung palak teh deuleu tah dina apakah ieu teh bagian shimali apakah bagian janubi artina shimali teh keur lempang kaler panon poe teh apa keur lempang kidul lantaran ieu teh aya palak-palakna aya bagian kaler aya bagian kidul engke waktu salat teh beda-beda waktu salat nangke asar teh aya jam 3 lewat 10 aya jam 3 lewat 4 aya jam 3 net lewat 5 aya deui ke jam 3 lewat 30 menit maghribna lamun urang keur make gitu waktu Indonesia Barat engke beda-beda kecuali orang make waktu gorbi lantaran waktu teh aya waktu gorbi selalu jam genep bae aya waktu istiwa zohorna selalu jam 12 bae mun urang ngaji palak dek make istiwa zohor asa jam 12 zohor asa jam 12 zohor ngan kudu ditimbang make rubuh nah eta teh waktu ngaranna waktu istiwa baheula mah dihareupeun masjid ulama-ulama nyieun waktu istiwa lantaran eta mah bertepatan jeung panon poe lamun henteu angkeup mun angkeup teu bisa aya tek nololkeun paku sakieu dijieun ku urang kitu non detik-detik jeung menit-menitna asal tepat bae sepelempeng kalangkang kadinya berarti jam 12 istiwa ngaranna istiwa teh ngaranna teh atawa urang geus make waktu gorbi maghribna selalu jam 6 tah lamun bulan puasa urang nyetel waktu gorbi ngeunaheun jadi geus teh kudu kurang leuwih asal jam 6 maghrib asal jam 6 maghrib engke waktu Indonesia Barat mah mungkin jam 6 lewat 5 jam 6 lewat 10 macam-macam atawa jam 6 kurang 2 menit pokokna mah urang nyieun waktu jam 6 maghrib wah nu kolot mah kaburu modal geus teu ungkulan ngaji kos kitu geus teu siap berpikir geus nu kolot mah boro-boro mikiran waktu pikiran beuteung ge datang moal ka magrib cak kena ieu incu eueuh mah nya nginum sarua bae tolol iya saha ciptakeun wasyamsa wal qamara husbana kulantaran aya manzilah-manzilahna geus kurang atuh ayeuna mah bisa dihitung melalui palak. Saya lahir bulan naon? April.
April berarti iya Skoprio Hamel berarti iya Ustaz 9 sangaran sia ngaran aing Teddy hayang kasas ya hayang ka Sarwiti hitung huruf anu hirupna nu paehna ulah Sarwiti hiji sin ro paeh ulah dihitung 2 waw hirup 3 ta sin 60 waw genep 60 genep ta 200 genep ngaran siasa Teddy ta 200 dal 4 berarti 204 lobana wewe kuari setahun ya adalah 12 bulan bagi 12 Sarwiti tadi seberapa 300 230 genep bagi 12 seberapa cepat kalkulator masih kene aya kene hiasa bagi dari 12 sesana tina 12 sabaraha engke Tedi bagi dari 12 sesana sabaraha masih kene loba kene bagi 7 tiap poe bagi 7 deui sesa tina poe sabaraha jadi dukun ya diadukeun yang ngaranna ya nah ternyata nyesana teh oh ieu mah lamun ye ieu opat Sarwiti opat ngitung ti Ahad Minggu Senin Selasa Rebo wirid ku sia tapar Rebo ye sia ujianana geus lah pokona jam sabaraha cenah kiai ngawiridna magrib batur sholat yang ngawirid kudu sholat dihitung pahala karena ge husban tuh wa ja'ala syamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun padon poe jeung bulan dijadikeun sebagai hitungan yakni Allah subhanahu wa ta'ala ngajadikeun ukuran tina cepetna panon poe kendorna panon poe nah ieu teh aya kecepatan aya kendor panon poe teh lumpangna tapi geus ditakdirkeun ku Gusti Allah seperti eta geus dijadikeun bulan-bulanna tahun-tahunna engke dijadikeun ku ahli falak mah aya tahun kabisah aya tahun kitu basito ke tahun kabisah sabaraha tahun basito sabaraha ukuran-ukuranana aya dina ilmu falak mah nu mantak teu kacaletot dihitung kurang tahun naon ieu hitung geus tanggal hijina mana tanggal hijina bulan Ramadan teh poe naon geus moal misek lantaran geus dihitung melalui ilmu falak wasyamsa wal qamara husban asal diaji bae lantaran menang ulama yakin geus ulah make hitungan menang Amerika kunaon emang kurang otentik apa naon kurang dilojokeun sebab hitungan kitu Amerika urang teu boga rumus asal dek hitung bulan Ramadan nungguan heula ti mui nungguan heula ti Amerika nungguan di luar negeri neuk ngitung bulan Ramadan bae ge kumaha mun dilojokeun nyen cenah urang rumus can bisa urang nyen rumus can bisa make hitungan nu kuari anyar teh urang teh can bisa nyen rumus ari make sulamun airena ngaji nyen rumus sorangan beak cenah eta nyen sorangan wawasanna leuwih ke depan kurang kumaha Syekh Mansur tapi kuari coba urang nyen ku urang eueuh nu becus sa Indonesia profesor mana titah tanjeun rumusna nu bisa nungguan ti Amerika bae kumaha lamun digiclekeun ku Amerika mata ka ngiclek bae matak dirumuskan di internasional di Saudi Arabia ternyata lu menang tetap sulamun airin ndak kumaha deui atuh coba nu kamari teh saralangan henteu digedekeun bae beritana lantaran pamarentahna edin salah
coba orang mengamati hitungan internasional da kamari teh dirumuskeun unggal tahun ge nu menang tetep sulam diulah-ulah ngaji sulam tetep menang nu kumaha tuh ulah micen mata ulah micen jeli da kabeh ge kuari mah geus jararitung kuari mah informasina global nyaho kuari ke dirumuskeun di dunia internasional pahala kamari tanah nu salah antak Malaysia yang serikeun ke Indonesia. Kami belajar falak di Indonesia, kenapa orang Indonesia tidak memakai falaknya? Orang Malaysia belajarnya di Indonesia, kunaon ai Malaysia na akur jeung sulamunairen ai Indonesia henteu. Ya sarikeun orang Malaysia, kemunduran Indonesia loba jasa dibandingkan di Malaysia. Nu tatadina orang Malaysia berguru ke Indonesia, kuari orang Indonesia berguru ke Malaysia. Manusia bego. Teu boga kaisen meureunna. Teu bisa nyen rumus urang teh teu bisa nunggu ti ditu mantak moal ka ngaritung kuari teh can ngaritung teu boga rumus ke asal bulan roah nungguan rumus turun ti depan karak dihitung tinggalin wasyamsa wal qamara husbana tinggal ngaji bae dek ngaji sulamunairen mangga dek ngaji durusul palasi kepala kiah di Jawa mangga akur tak bakalna durusul pala kiah mah beda seutek setik jeung sulam selain ti eta cak guru kula dua guru murid daripada Syekh Mansur bener mah bener kula dipake dua bae nu dipake mah hiji sulamunairen dua durusul pala kiah ngan kesulitanna durusul pala kiah mah make logaritma. Nah, lamun teu ngaji logaritma tuh mah bisa. Mata kula mah ngaji logaritma jakel baheula sakola Pak. SD kelas 6. Aji lalu aji. Manta kau kesulitan lamun urang geus ngaji mah. Geus yakin menang ulama beres. Tuh, aya abah mah ngos kituna kieu bae teh babarita Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, balik deh Agustus, September geus. Nyado sarua atau make gitu Japar Sodik mah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 bisa eta teu pake anggaran puasa ulah jang naon atuh eta yang hajatan tong cenah babari bae abah mah ulah yang hajatan los tetep sulam durusul palaki ieu dihitung wasyamsa wal qamara husban panon poe jeung bulan dijadikan sebagai hitungan untuk hitungan Arafah, untuk hitungan Lebaran, untuk hitungan puasa, untuk hitungan bulan urang bisa nganyahokeun bulan ieu bulan ieu sabaraha harina yang kepentingan nu mandak Kangjeng Nabi ge ditanya yasalunaka itu anil ahillah. Kangjeng Nabi ditanya Gusti ari eta si tanggal kumaha eta maksud kumaha mimiti leutik kaju gede kaju ke ngaletikan yasalunaka anil ahillah. Sahabat naranya Kanjeng Muhammad tentang bulan-bulan sabit mimiti ayat cok gede gede tanggal 15 ketika kalau letik ke ayat deui kumaha Kanjeng Nabi ngajawabna qul hiya mawaqitu linnas eta mah waktu-waktu pikeun manusia aya waktu Ramadan aya waktu lebaran aya waktu Arafah jeung wukuf jeung waktu-waktu anu sejenna nu ditanyakeun bulan nu ditanyakeun tentang bulan sabit dijawabna ku Kanjeng Nabi hikmahna di jero bulan aya waktu-waktu qul hiya mawaqitu linnas usbana itu mentak lamun kuari urang bugana daek masantren teruskeun kada ngaji falak kena nyahun falak salafus sholihin falak anu kuarina make komputer aji jang perbandingan nyukomna aji dan lain sebagainya sanajan urang nunggu rumus di Amerika aji mah aji bae jang perbandingan di mana ieu selekna di mana ieu mislekna supaya urang nyaho oh iya mislekna di dieu kos kitulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah dalil mimiti Allah innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy eta teh kabeh nu nyiptakeun zalikumullah
dipertanyakan fana tuh fakun kunaon atuh mararengko tidak percaya kana yang bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta. Nomor kedua nafalikul isbah Gusti Allah teh anu ngajadikeun waktu subuh dijadikeun hikmah anu luar biasa waktu subuh teh ke urusanana hikmahna pohara jasa jeung wa ja'alal laila sakana anu ngajadikeun penting yang tempat istirahat cicing teh Gusti Allah. Bahkan Gusti Allah teh ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeun sebagai husban perhitungan jangan nyahokeun bulan jangan nyahokeun tahun di tahun kitu Isa Al-Masih datang ka kuari geus 2000 sabaraha 2015 perhitungan hijriah ti Kangjeng Nabi hijrah kuari geus 1434 eta kan saya hitungan-hitunganana tinggal kuari mah cepetan mana antara hijriah jeung kitu Masehi tapautna per 10 tahun sabaraha tapautna per 100 tahun sabaraha aya perbedaan lebih cepat mana di antara Masehi jeung hijriah eta perbedaan kitu engke bakal dicaritakeun hikmahna kok aya berbeda sih di ilmu falak engke bakal dicaritakeun perbedaan harina antara Masehi jeung kitu hijriah lantaran di hijriah mah eueuh 30 hiji tanggalna di Masehi mah aya tanggal 30 hiji di hijriah mah teh aya 29 sampai 30 tapi di Masehi mah pan aya tanggal 29 aya 30 hiji berarti ke pertahunan leuwih lobaan Masehi batan hijriah per tahun bae urang geus kanyahoan sabaraha hari lantaran dina hijriah mah tanggal 30 hiji geus beda per 10 tahun sabaraha per 100 tahun sabaraha perbedaan eta teh ieu ke bakalna aya naonna aya hikmahan engke urang ngajadikeun anggeranana macem-macem ngajadikeun teh nu dijadikeun hijriah nu dijadikeun Masehi tergantung kumaha permasalahanana ya wasyamsa wal qamara husban zalika taqdirul azizil alim eta kabeh nu dicaritakeun teh kepastian Gusti Allah anu maha gagah tur maha uningan nyahoun Gusti Allah mah gagah Gusti Allah mah di pasrahan malaikat titah narik bulan pasrahan malaikat ieu titah narik panon poe di pasrahan manusia ku malaikat-malaikat ieu malaikat raqib di dieu malaikat atid kama mana bae ge padahal Allah teu kudu masrahkeun ka para malaikat tetapi lah Gusti Allah masrahkeun abeh engke aya laporan ka Gusti Allah urang ka mana bae ge aya catetanana ciha deui kagagahan Gusti Allah kauningan Gusti Allah luar biasa urang ka mana bae kanyahoan ku Gusti Allah sanajan aya malaikat ulah-ulah aya naon ciptaan Gusti Allah di jero taneuh aya batu hideung di jero batu hideung aya sireum hideung leutik Allah masih keneh nyaho kunaon atuh urang ku kumalandangan ku ari ieu kos teu percaya ka Gusti Allah mentek belajar heula ngaji syariat geus beres ngaji syariat kuari urang geus sian batin supaya belajar ilmu tauhidna jangan nyahokeun zat Allah jangan nyahokeun afal Allah jangan nyahokeun sifat Allah nu wajib kurang dikanyahokeun teh 3 hiji zat Allah kedua pagawean Allah katilu sifat Allah nangke bakal timbul tina innallaha falikul habbi wan nawa datang katungtung engke nu kurang bakal dibahas ieu jangan nyahokeun kabeh ge zat Allah pagawean Allah jeung sifat Allah urang mah ngaji tauhid teh kagara wujud gidam bako mukhalafah lil hawadisi yaumuhum binafsi wa daniyat kudratil ilmu hayat sama basar kalam gas dan syukur sakitu doang mengarah karena zat Gusti Allah mengarah karena apa Allah mengarah karena sifat Allah mencan nu mantak can aya ngerenyet di jero hate tapi lamun urang engke belajarna ka jerona nyahokeun zat Allah moal ka bisa nganyahokeun zat Allah mun teu nganyahokeun afal Allah moal bisa ka harti afal Allah mun teu nganyahokeun sifat Allah berangkat urang tina nganyahokeun sifat Allah mana mimitina iya innallaha falikul habwan kok bisa gitu engke dimodi ku ahli thariqah ngajadi sifat Allah
sebab pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah. Kahayang urang kieu Gusti Allah kitu tetep Gusti Allah, kahayang urang ka dieu Gusti Allah ka ditu Gusti Allah. Pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah. Urang hayang kawin jeung nu geulis tapi cak Allah jeung nu jore bae, nu jore bae. Ciptaan urang mah hayang kawin teh jeung nu putih nu bersih, barang kawinnya hidungnya loba cedaan. Urang mah hayang kawin teh kanu bersih kanu geulis, ternyata barang dibuka dotonna aya sajengkal doton, tungtungna urang ngome doton bae. Nang Allah, kehendak Allah. Masya Allah. Jadi orang ke belajar tauhid sifat, tauhid afal. Tauhid afal mah artinya seluruh pegawaian adalah pekerjaan Allah. Pegawaian Allah, pegawaian urang teh diciptakeun ku Gusti Allah jeung pegawaian-pegawaianna. Samaruk urang dieu kieu teh nang urang nang Allah, samaruk urang leumpang teh nang urang nang Gusti Allah. Jadi setiap aya makhluk aya kholikan hayang kena datang ka dinya tak kumaha. Iyalah melalui tafakur jeung zikir. Tah supaya ngerenya date teh asa didelekeun deui ku Allah, asa didengekeun deui ku Allah, asa dikanyahokeun deui ku Allah. Tah hayang ka dinya teh. Nailah zalika kabeh tadi taqdirul azizil alim. Iyalah akarak datang ka dieu nganyahokeun tentang dalil maha penciptana Gusti Allah. Masih keneh urang bakal nganyahokeun padituna leuwih luhur deui. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul nujuma litahtadu. Bakal nyaritakeun perbintangan-perbintangan. Nah, ieu bintang naon, di bintang naon, di bintang naon. Ieu bintang Taurus bakal kumaha, ieu bintang Taurus, ieu bintang engke dikanyahokeun lahir bulan naon sia bintang na anu. Ieu mah kajen ku kumaha ge resepna anu dukun. Bisa mengarah tadinya engke ari diteruskeun mah ngan ieu mah lain deuk nyaritakeun eta deuk nyaritakeun bintang teh sebagai petuduh ke wallahu a'lam